warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora ijo mantara dina gelaran dongeng Sunda nyanggakeun pidangan carpon majalah Mangle nu judulna Pemilu Mawa Kulawu. Wilujeng ngadangukeun nyedek mangsa tenang bapak kalah ngereles miangna jeung Pak Aji tengah peuting ditalek ulah loba tanya pajar teh nu pasti keur nyiar tareka. Bapak pan pageto waktosna ulah hilap ping 17 April cekuring negeskeun. Teu poho tapi bapak kudu miang heula doakeun hasil nu ditarekahan. Pokna laju guragiru muru mobil nu geus dihurungkeun di garasi. Pak Aji geus aya di jero mobil. Ponselna dumadakan teu aktif kitu deui nu Pak Aji kasawang keur nyepen di hiji guha nu aya di gunung di Jawa Tengah. Bapak teu netelakeun rek kadinya, tapi nu kapikiran pasti kadinya dah samemehna kungsi ngareunge wangkongan jeung Pak Aji. Kuring rumahuh jero geus biasa nyorangan apa panjangna peuting. Tampolana panon teu bisa deui reup mun salaki guragiru miang tengah peuting ngagugu panitah Pak Aji nu pajar harewos gaib. Teu bisa majar kumaha eta nu jadi pilihanna. Tapi karek peuting ayeuna ngarasa guling gasaha nu pohara kahayang mah ulah miang. Bapak teh caleg mangsa tenang mangsa naniiskeun pikir micen rereged salila nyorang mangsa kampanye sangkan ngirut jalma-jalma milih bapak sebagai anggota dewan nu dipiharep bisa nepikeun aspirasi rakyat. Kahayang mah salaki maneh teh geus teu kudu nyalonkeun deui. Pan geus kacontohan ti heula ge. Indung kuring lain sakali nyarita kitu lain ukur ayeuna, tapi ti mimiti salaki boga karep nyaleg deui. Kuring tara nembal caritaan emak sarua bingung dasa nyana mun kudu disebutkeun ge kuring teu panuju bapak nyaleg nya tahun kamari. Maksudna mah basa pemilu ketukang hasilna teh jeblok. Sasa tetangga deket dulur deket nu kawas nu heueuh ngarojong buktina mah dina waktuna nyoblos nu sejen mata kuirang sora di TPS nu aya di sabudeureun oge kalah bilu ka batur. Rarasaan pamere mah aya malah bisa ngetrukeun pamungkas dina serangan pajar harita teh. Mun ras inget kadinya sirah sok muih, mun diinget-inget mata kering pikir, tapi diupayakeun bamblas. Imah harga 250 juta di daya apan sih di kelapur. Keun bae sugan kagentian. Cek bapak bangun teu kapok kalah nyaleg deui. Penasaran cenah hayang nyaho moal make tim ses sagala. Har
Piraku rek jalan cekeng. Percuma cenah. Tim ses kalah merotan duit ngipisan mimiti ting balalieur nean lauk kakap dinu sejen. Tos we atuh Pak, kahoyong mah ulah kabita deui nyaleg. Kuring nyarita leuleuy. Ana nembalna matak tepi kagenaheun. Awewe mah ulah loba omong. Duit sorangan moal menta ka mamah. Pokna teh heuras bari beungeut mangkenu. Kuring teu wasa ngedalkeun ucap deui, sieun kalah disengor, sieun ngundang amarah nu leuwih rongkah. Apal pangadatan bapa? Lianti eta loba ka rumasa. Rumasa jadi pamajikan nu teu boga penghasilan tibang nurut ka salaki. Kahayangna teu beunang dipungpang. Kuring ukur ngarojong ku doa, sangka nu diangen-angen ku bapa diijabah ku nu maha ulas asih. Bapa jadi anggota dewan. Boga tim ses teu sabaraha gawe. Bapa nage kurang agresif sosialisasi, teu saperti caleg sejen. Mangka aya sababaraha urang sainganana ti partai nu sarua. Geuning bapa mah teu aktif sosialisasi, kumaha tiasa ngarekrut seorang atuh. Cek kuring hiji waktu. Loh, tihula ge bebeakan burber kan itu ka dieu, buktina teu luyu jeung irongan. Pokna bapa. Atuh, komo ayeuna bade luyu sareng nu dipiharap kumaha ari bapa teu bagrak mah. Tim ses ge kalah seueur ngahunted nih kan tenan hari kirang si amplop mah. Cekeng. Bapa ge keur ikhtiar, tapi lain ku cara kitu. Pokna bapa. Sakapeung mah sok era ku tetangga, ku babaturan di pangajian jeung pangpangna ku baraya. Mun ditanyakeun, naha baliho potret bapa mah langka kapanggih, ari lain dihareupeun imah wungkul. Tuh, cenah baliho caleg nu mah sapaparat jalan caleg anu mah komo mun geus diembohan ku kalimah nu matak nyelekit kana hate. Disangkana bapa teu mampu ngawaragadan nyieun atribut. Cohagna mah keur naon nyaleg ari kere mah ka teu ari. Aya tateh nu wani nepi ka kitu, tapi ku kuring mah tara dilayanan. Batur mah teu nyaraho jeung kuring ge teu perlu ngabewarakeun yen sarua bapa ge geus boborot. Malah leuwih tinu ti heula. Beda ayeuna mah teu nepi ngajual imah. Damun dijual, kuring sakulawarga rek dubuk di mana. Bapak boga simpenan di bank 350 juta cadangan kerjarah ka Mekah tadi nama can aya nasi miang. Batur mah teu arapaleun bapak ge boga tim ses khusus. Pedah ieu mah lain tim ses nu haharewosan nu ngolo-ngolo warga nu riweuh nguruskeun kampanye. Teu dileleungit kampanye emah rajeun tapi teu digegedekeun, asal syarat tur balarea bireuk we yen bapak teh caleg. Atribut ge nyieun ngan saeutik tambah henteu. Waragat nu gede nama dipake jarah ka ditu ka dieu saprek Pak Amprok jeung Pak Aji nu boga loba ilmu patali jeung alam gaib. Pak Aji nu sakti tur geus pangalaman narekahan caleg-caleg di saban kota. Pak Aji geus kajangjikeun bapa baris unggul dina pileg. Kitu pokna bapa. Kuring teu bisa majar kumaha.
Bapak leuwih percaya ka Pak Aji batan bagerak nu nyata di masyarakat. Komo mun geus patali jeung duit dah sidik paribasa duit Bapak. Bapak leuwih meakeun waktu rerejeungan jeung Pak Aji. Duit simpenan koredas budak nu bungsu can kawaraga dan kuliah. Liwat tabuh 12 peuting Bapak can mulang kene. Kuring guling gasahan mangka poe isukna waktuna nyoblos. Nyedak janari nu dianti karek ngurunyung, teu mawa mobil, ditahlek teu nembal, paromanana teu berak. Isuk-isuk tabuh 8, Bapak kalah ngahunten, embung miang ka TPS, dipaksa kalah nyenghor. Lila-lila ngahuhulang dina kursi hoe di tepas imah. Teutepan anak kosong. Geus kitu nyeh imut laju jadinya kakak. Telila ajrag-ajragan di luhur langit nu tadina bengras rubah pulasna jadi pulau. Cag Cililin 12 April 2018. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.